Al khudlanu kullu khudlani. Al khudlanu ari pirang-pirang kahinaan. Eta kullu khudlani aya dina jero kahinaan. Mah hina di bawah yang hina. Eta anta taparrago di saat kosong na eta si jalma min syawagili tina pirang-pirang kasibukan. Sumala tatawajjahu laju henteu bisa menghadap eta si jalma ilaihi ka Allah. Wa taqabbala iswatakilla jeung saeutik naon awa iku ka rintanganana eta si jalma summala tarhallu ilaihi laju henteu bisa berjalan eta si jalma teh ilaihi ka Allah. Maksudna kumaha al khudlanu kullu khudlanin teh kekecewaan, karugian anu paling hina, kahinaan anu paling rugi, atawa eueuh deui nu panghina-hinana di antara anu hina. Geus puguh ieu teh goreng, tadi bandingkeun jeung nu goreng teh panggorengna. Panggoreng-gorengna di nu goreng, lain panggoreng-gorengna di nu alus sama si kena harapan. Belum dibandingkan jeung nu goreng deui teh bisa terjadi masih aya halus. Urang goreng teh dibandingkan jeung nu halus, lamun dibandingkan jeung nu gorengnya urang teh aya harapan. Ieu mah lain panggoreng-gorengna ti nu goreng. Tong goreng dibandingkan jeung nu halus, dibandingkan jeung nu goreng ge goreng. Naon? Li anna anta taparrago di saat eta si jalma teh punya ketenangan, kanyalsean itu santai, punya kesantaian. Min sawagili tina kasibukan, anak teu boga kasibukan, teu boga aktivitas. Tapi di saat keur nyantai gitu, sumala tatawajjahu ilahi, teu dimangpaatkeun waktuna untuk menghadap ke Allah. Teu mestina mah tu kudu mengenal sibuk, tu kudu mengenal riweuh, menghadap ka Allah mah kudu. Ieu tong baroning keur sibuk, keur santai ge teu bisa. Hiji watakila awa iku ka jeung di saat saeutik rintangan halangan anjeun dina perjalanan sumalatar ilahi laju ku eueuh rintangan ge teu bisa leumpang kalau bisa berjalan kalau komo loba rintanganan dibere jalan alus teu bisa maju ke Allah. Komo lamun dibere jalan goreng, dibere rintangan, dibere halangan, ujian, cobaan, komo cacakan saeutik ujian, cacakan ringan we. Awak halangan jeung rintangan teh, tapi manehanna mah teu bisa berjalan menuju ke Allah teh. Tong baroning keur sibuk jeung riweuh, manehanna mah keur santai-santai ge teu bisa menghadap ka Allah. Tanu kieu. Panggoreng-gorengna dinu goreng jeung pangrugi-rugina di antara anu rugi. Di saat boga waktu santai, di saat saeutik na halangan tapi itu bisa dipakai menghadap ke Allah yang berjalan ke Allah. Iya, al-khudlan. Teguran-teguran ya mah lain sebenarnya mah bener gitu dah. Ayeuna 273 cerita sebenarnya mah cerita.
lamun mah posisi hati geus nepi geus ngaiyakeun teh da bener gitu. Mun lamun posisi hati itu menyampai kadinya itu jawaban teh kutan eueuh geni. Antar nyebut jeung ngainyakeun kana hikmah-hikmah ieu mah tergantung gitu, tergantung mun posisi hati geus mengalami emang benar gitu. Lamun can mengalami oh bisa gitu nih. Al-fikratu sil qalbi. Al-fikratu ari pikir pemikiran eta sirul qalbi. Perjalanan hate di maya dinil ajar dina medana pirang-pirang benda salianti Allah. Jadi pikir teh perjalanan hate di maya dinil ajar dina medan dina lapangan pirang-pirang makhluk. Artina si hate bisa nemukeun nanaku ka Allah dina makhluk kendaraan teh alat teh pikir. Kusabab mikir si hate bisa jadi nepi ka Allah. Jeung teu kusabab mikir nasihat teh hese atuh nepina ka Allah. Antak tafakkur fil makhluk wala tatafakkur fil khaliq. Harus memikirkan ciptaan Allah, ulah sok memikirkan Allah nah. Ini perjalanan taroki ya, taroki nih. Lamun urang tafakur tong mikiran Allah teh di mana? Allah teh kumaha? Moal kapanggih pikiran mah dada melanana. Hebatnya Allah nyeun langit luas. Hebatnya Allah nyeun makhluk bumi, hebatnya Allah nyeun makhluk manusia. Di saat etap pemikiran nana memikirkan makhluk ke posisi hati masirul qalbi berjalanan si hati berarti si hati ke berjalan di madanil ajar di lapangan makhluk ke menempuh menuju Allah tanpa mikir mah moal nepi. Jadi inti nama ku mikir lain ku awrod puasa itu mikir-mikir mah anak. Lamun mah ngambil anu taroki ke we. Engke Allah merena lamun teu wirid teu naon teu mikir tapi cenah eta aya jelema anu musyahadah. Dan dina waktu musyahadah Allah diberi musyahadah, diberi keimanan anu sangat tinggi. Udah tadali mengharapkan tadali mah tentu bisa diharapkan. Anggar seorang kudu berjuang gitu. Dasar 1000 hiji anu tadali mah henteu. Saeutik tadali mah anu ku Allah langsung diketemukeun jeung Allah, ti Allah bisa menemukan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Mengakui dengan adanya Allah teh bahwa segala sesuatu benda anu aya katempo kumanehanan secara dohir eta teh buatan Allah. Da geus leuwih nyaho ka Allah. Anggar we nu kebanyakan orang mah nu taroki. Taroki teh memikirkan benda, memikirkan makhluk. Timbul we ka ditu oh makhluk, oh langit diayakeun saha nu ngayakeunana kata panggih aya Allah. Jelema anu teu sakola langsung pinter mah jarang. Aya sih aya. 2000 hiji ge do keukeuh we kudu sakola anu sakola ge jarang anu pinter komo gitu. Tapi aya.
tah lamun di saat orang yang pintarnya sekolah berjalan bus batur gitu. Jadi cerita-ceritaan biasa berjalan. Pikiran teh ngajadikeun kendaraan anak hate bisa keur nampak Quran anak makhluk Allah keur menemukan Allah. Tapikir. Jeung lain di hal fikratu sirajul qalbi. Si pikir teh disepertikeun bagaikan lampu na hate. Mal mungkin hate bisa berjalan di dalam kegelapan lamun eueuh pelita mun mah eueuh sinar. Tah kuayana si hate bisa berjalan di saat kegelapan melanda. Teh karena aya lampu. Naon lampuna? Al-fikratu. Pemikiran. Wa huwa faida dahabat lamun mah leungit eta si pikiran pala idoa lahu moal bisa mencorong atuh si hate pareum bae beku kumaha bener teuing hate heula teuing pikiran namun hate mencorong pikiran jalan. Kita ting hate lah cenah ting pikiran heula langsung dijawab ke hikmah ya. Al fikratu fikratani pikiran teh dibagi dua. Fikratun tasdikin wa imanin. Fikratun kahiji pikiran anu timbul tina kepercayaan jeung keimanan hiji bah. Sebab orang berpikir teh ditimbulkan tina keimanan jeung tasdik rasa percaya na hate hiji. Fikratun syuhudin wa ayanin nomor kedua pemikiran anu ditimbulkan tina musyahadah jeung kenyataan. Jadi si pikiran itu dibagi dua. Di sana orang berpikir karena eta sesuatu bisa ditimbulkan di dua sebab. Kahiji fikratun tasdikin wa imanin. Pemikiran-pemikiran anu ditimbulkan tina kepercayaan jeung keimanan. Wa fikratun syuhudin wa ayanin nomor kedua pemikiran-pemikiran anu ditimbulkan tina hasil musyahadah wa ayanin jeung melihat kenyataan. Kenyataan memang dia bumi waktu ini dia masih disaksikan memang benar sih buat pengukur para awali tah arina kahiji liar babi itibarin ai pikiran anu ditimbulkeun tina tasdik jeung iman mah eta mah ahli itibar ahli barat ahli ibarat. Jadi ibaratkeun dalilan anu pertama mah ngadalilan ayana makhluk nganunjukkeun kana ayana khaliq bahwa kapangna Allah teh loba memikirkan suatu benda. Nah, itu